Aduh. Iya mah Lah, naku naon motor model sejauh-jauh. Alah. Aduh. Mangkaning jauh keneh ieu. Bukan atuh. Bengkel nih. Aing jauh-jauh mangkaning reka Brebes. Aduh. Assalamualaikum, Kang. Waalaikumsalam. Aduh. Kunaon, Kang? Hah? Kunaon? Aing bantu kempes. Kempes. Oh. Aduh. Kempes. Kang. Hah? Pangingalikeun. Oh, ngoon enggak? Enggak. Pangingalikeun. Keun, heula keun. Heula. Kempes pisan nih, Kempes pisan. Gitu. Kang. Kan? Enggak tukang daru. Oh, kayak sekedap ya ke Kang kayak. Keun eta mah ada di lemur ieu meureun. Kan? Di lemur ieu. Mohon ke sekedap ya di antosan kudu gaduhna ieu teh. Pangingalikeun latban nu abdi nu pengker. Oh. Atuh da di lemur ieu di dinya mah kumaha tukang bengkel teh mah ni. Kalau kang urus. Ampun uruskeun loba pisan ieu teh. Pangingalikeun ya. Jaba mobil lapkeuneun. Pangingalikeun nu abdi. Hah? Pangingalikeun ban nu abdi. Oh. Nu pengker pangingalikeun. Aing mah. Geus bisa. Kempes Kang. Nuhun. Anu tinggal nu payun bilih kempes bilih da abdi tebih keneh ka Brebes. Oh, nu ka Brebes. Oh. Pangingalikeun payun. Terus ke. Ya, ngang ka Brebes nganggo ieu motor. Brebes Iya, ka makiatan pisan. Abi mah bujang-bujang jarak tebih cak katogana sok dieu. Entos ditinggali nu pengkar. Atos. Baraeun Kang. Hah? Baraeun. Lah, teu mah teu langkung sabarahaeun bae mangga, teu langkung akang. Sabaraeun Kang? Teu langkung lah eta mah. 5.000 atuh lah. Mirah pisan Kang. Di abi mah daya mah sabilasana bae da henteu ngagetok. Nu butuh. Mohon, butut. Nuhun Kang. Wilujengnya di jalan salamat. Mohon. Kang, Kan? sing waras ieu teh. Kumaha? Sing waras Kumaha gitu? ning kempes keneh. Iya, da ku abi tadi kumaha. Hah? Tadi kumaha ku abi ge? Ai pang teu dihadea teh. Da ku akang barang ditinggali wungkul mentok ku abi mah ditinggali bae wungkul. Tos Tukang bengkel teh. da abi mah teu nama Kang. Sok set abi mah renovasi mesin di ngecet. Lain tukang tambal. Taneh juga ka ditu kana batur. Ya, nya juga bawa motorna tara nama di dieu mah. Amit aya bener kawan-kawan.